Assalamualaikum. Cok. Nah, itu. Jadi mah euy. Bahadur. Naon, Mang? Jang. Ieu aya chicken. Wah, kieu isu kene can buka atuh rek naon? Astaga. Lapar, Jang. Nya Sejeuna ka mana, Jang? aya di jero da moal di ladangan we kieu mah teh naon sih, Mang? Wah, kieu astagfirullahaladzim geus rek ngagodin. Jag-jag belejag gitu si Emang kunaon kitu, Mang? Teh kayak si saung Jang si ejal mingarangku. Mana itu terus aya, Jang tuh. Berbalik godin. Beja akhir ka Ici ku aing geus sia. Ka majikan. Sok lo omong si Ici mah keur balik ka ieu penting puasa jeung si Ici mah. Bener. Nah, kitu Mang make ngagodin. Pada gawe, Mang. Rek gawe, Jang. Gawe di mana tuh Mang teh? Gawe di mana gitu? Di dinya, Jang, lah di sawah. Bisa. Namblok, Jang namblok atuh. Keun we atuh. Ye, sakuatna heula. Jangan mau kuat, butuh teh namblok lagi kieu teh harese kieu na atuh leuleus mah. Ai buruh namlog sabaraha Mang nengkeun heula ye keun. Ulah. Buruh namlog sabaraha buruh namlog? Alah, ai zaman ayeuna mah aya nu 50, aya nu 60 Jang namblok teh. Aduh, Mang, ai kurang lamun digebruskeun ka neraka Mang dibere 50 daek moal. Ujang ka mana wae ujang gebruskeun ka neraka. Dibere 50. Kamana wae ujang mah aduh. Geuning eta geuning Mang ayeuna ku kalakuan sorangan ayeuna 50.000 nepi ka Mang poho karena kewajiban nih mung puasa kadang-kadang 50.000 berarti eta Mang teh aku kalakuan sorangan ibu berageun ka neraka teh. Lapar Jang atuh di dinya mah jangkeun tobat deui ka Gusti Jang karena sarua ibadah penginten Jang sing duit. Heeh, dengkeun Mang dengkeun. Dibere 50 bieu atau 70 dialungkeun ka neraka. Mungkin Mang teh kalakuan Mang soalna ku mati sorangan barangakan Mang langsung ka neraka. Ai kepala balinya memang sieun emang geuning gebruskeun Jang. Bener. Ngomong neraka mah aduh Jang mending kene narima 50.000 daripada digebruskeun ka neraka musuh Jang. Geus ayeuna ulah ngagodin geus ulah Mang ngagodin geus. Aduh. Salamet tah si ece teu dagang ayeuna Mang salamet jadi Mang bisa puasa poe ieu. Kagopan penting menjanari Mang ge mun saurnya jeung majikan. Jeung Ceu Ici. Si Ici mah meureun ayeuna teh keur nyiapkeun Jang ke magribnya. Mending kana kitu. Sok atuh Jang diingetan. Sama-sama Mang yuk sing salamet dunia akhirat. Yuk sok gawe. Waalaikumsalam.